Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhillin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi al-muhuril kamilin wa sahbihil hadina muhtadina ila yaumiddin. Agung pipayun orang panjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kagungan pujian kami dicurahkeun bakhil ka baginda alam Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina pangosan ayeuna urang sasarengan ngabahas hiji maqalah saur ulama dina pasal anu ka-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruhu qalbu suwal aqwal man tibahu fi mirqatihi am kaita yarhalu ila Allah wa huwa muqabbilun bi syahwatihi am kaifa yad'u ayyadkhula hadrat Allah wa huwa lam yuqaddir min janabati wa falatihi am kaifa yardu ayyafhama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub min afwatihi. Saurna teh kieu kumaha rek cahayaan hate jelema sementara gambaran dunia aya dina kenteung hatena. Kumaha bisa deket ka Allah lamun nafsu kakurung ku syahwat. Kumaha bisa papanggih jeung Allah lamun masih keeling ka Gusti Allah. Kumaha bisa ngarasakeun hasiah pangeran lamun can bisa tobat ka Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Allah teh ngadamel urang dipasihan alat sarana kangge urang tiasa tepang ka Gusti Allah. Urang tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Urang teh dipasihan alat ku Allah teh. Alat anu aya dina panca indra urang aya 3 walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi alatnya teh 3. Hiji dipasihan sam'a pandang, 2 dipasihan absar panempo wal afidah, katilu dipasihan hate pangdangu panempo hate. Eta teh alat. Alat kangge naon? Alat supados urang tiasa kumrep ka Gusti Allah, caket ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Eta alat teh tiasa dianggo sae, tiasa dianggo awon model HP, tiasa jangan gosip, jangan ngomongkeun batur, bisa jang sae kitu ini. Eta teh alat fungsi dina awak urang teh aya alat. Anu sasesana naon? Anu sasesana mah eta mah ngilu kanu ngiring kanu ieu, kanu sane kanu 3 eta. Urang dipesan sam'a absar sareng afidah tiasa midamel 2 perkara. Saperkara we. Da ibu osok kepengen nya kapungkur pami hajengan miwarang setiap sasi Ramadan teh diajar atuh parwasa saum teh dina si Ramadan sibukeun bulan Ramadan teh angge naon kangge maca Quran. Ngarah naon? Ngarah sibuk lisan urang ku maca Al-Qur'an, ngarah eureun ngomongkeun baturna kan kitu. Aya nu nyarios anu maca Quran bari ngomongkeun batur. Aya nu tuang bari ngarokok, teu aya. Aya tuang bari ngaleueut, teu aya. Cek bapak-bapak ngeunah lamun udud kitu nya. Lamun naon? Lamun ngopi bari udud bohong eta teh. Mun ngopi-ngopi udud-udud ya heureuna.
lamun udud eureun ngopi, lamun ngopi eureun udud. Nah nawi lisan panca indah urang mah tiasa midamel dengan hiji-hijina. Lamun tuang eureun ngaleut, lamun ngaleut eureun tuang hiji we. Moal tiasa dua-duana. Sadayana panca indah urang kitu. Lamun urang ningali kasayan, eureun ningali kagorenganana. Urang teh rek maca Quran, ningali Quran, bari ningali sinetron henteu. Ini sinetron heula, kakaran ningali Quran kitu. Moal bisa dua-duana. Urang ngadangu, di dia ngadangkeun dongeng, di ngadangkeun ceramah moal biasa. Lamun keur ngadangkeun ceramah urang diren ngadangkeun dongeng, lamun keur ngadangkeun dongeng urang diren ngadangkeun ceramah itu. Jadi fungsina alat urang teh ngan hiji-hijina. Hate oge sami hiji. Lamun urang keur eling ka Gusti Allah, maka urang eureun ka hate Gusti Allah teh. Tah nu mawi di dieu kumargi alat indra urang teh teu aya teu tiasa berpotensi dua ngan hiji-hijina tinggal urang bade milih jalan menyaketkeun diri ka Gusti Allah atanapi milih jalan nyembihkeun ka Gusti Allah. Kumaha cenah rek cahayaan hate urang, hate jalmi. Sementara gambaran dunia aya dina enteung hatena. Jadi nu ngahalangan kana hate urang moal aya cahayaan teh, moal aya rasa tenang di mana jalmi teh aya cahaya ti Gusti Allah, eta jadi bakal dipasan rasa tenang. Tapi kumaha rek boga rasa tenang dina hate urang. Rek kumaha mancarkeun cahaya hate urang nu bisa karasa nikmatna ku urang jeung ku babaturan urang. Upami dina cahaya dina hate urang teh dina aya dina hate urang teh aya enteung hupud dunya. Naon hupud dunya teh? Cinta kana dunya. Maka jalmi anu cinta kana dunya bohong rek cinta ka Gusti Allah teh. Lamun urang cinta ka Gusti Allah eureun cinta kana dunya. Lamun urang cinta kana dunya eureun cinta ka Gusti Allah. Di mana dina hatena teh cinta kana dunya keluar dina lisan. Cing lisan teh anu diomongkeun ku lisana duit, sawah, ini untung, rugi. Cing lisan kitu pasti kitu. Gambaranna teh kitu. Lamun teh mah urang ningali jalmi nyariosna teh dunya berarti hate teh dunya. Sabab cerminanana lisan urang teh nyaeta hatena. Lamun dina lisanna teh nyebatkeun kagungan Gusti Allah, syukuran ka Gusti Allah, sabar dina musibah ti Gusti Allah, dina hatena teh kumaha Gusti euy. Alhamdulillah. Tah aya kalimat-kalimat eta nu kaluar, berarti hatena teh bersih kitu nya. Eta disebut hupud dunya. Hate urang moal tiasa midamel dua perkara. Lamun urang cinta kana dunya eureun ka Gusti Allahna. Lamun urang cinta ka Allah eureun kana dunyana. Cinta kana dunyana sanes hartosan urang ulah gaduh dunya sanes. Tapi dunya ulah dipika cinta. Eta bahasana kade. Ulah disangki abdi ulah totohan ka sawah sanes. Ulah disangki ulang ranangan duit loba sanes. Tapi ulah eta jabatan harta urang teh ulah dipika cinta. Eta unggul. Ulah teh ulah agama teh. Lamun urang mika cinta kana dunya, maka eta dunya hubbud dunya ra'sul li khati'atin. Cinta kana dunya teh eta teh pondasina huluna ketuana sagabeh kasalahan. Aya tukang mabok kulantaran cinta kana dunya. Padahal lobanya leuteun teh salian ti arak teh bajigur aya, banrek aya, karaos namet hayang nu lieur. Jadinya kumaha ting cinta kana dunya teh kitu. Da kawin ge bisa. Namet nikmat teh kalakah zina, kawin mah teu kudu mayar, panu zinah mah. Nu mayar mah nu dagang mah meser martabak. Atuh mah kita bayar. Tapi na nikmat we. Eta mun margina eta tos cinta kana dunya asana cinta dunya. Nabet judi online.
pan bisa usaha oge ka pasar, bisa ka sawah, nan bisa kana rasa enteng judi online. Pantukeun ka ayeuna seueur jalmi nu rugi kulantaran judi online, mimitina mah untung mimitina mah. Kadienakeun, wah, karugi sadayana tepikeun pemerintah ge ayeuna mah tepikeun siap masihan dana bansos kana judi online cenah gitu. Punten eta teh nya. Jadi hate urang moal tiasa midamel dua perkara. Anu ulah teh hubbud dunya ra'sukul li khati'atin pondasina huluna pamimpinna sagala kawana. Dosa teh asalna tina hubbud dunya. Ieu hubbud dunya teh sanes hartosan jalmi ulah milari dunya. Tapi dunya ulah dipika cinta. Ibu kengeng gaduh mobil, maka rek 7 losin oge mobil gaduh hari pisan. Ngan mobil simpan di garasi. Hayang gaduh artos mangga, rek sabara ratus triliun oge mangga. Kangge ibu pe. Nyantong diasupkeun kana hate. Gaduh bumi nu muga di mana-mana. Nu cikal di Cianjur, nu kadua di Bogor, anu katilu di Garut, anu bungsu di Pangandaran, hiji sewang beradak di mangga ngantong diasupkeun kana hate kadeda. Lamun geus kana hate tak eta mulai. Mari ulama-ulama kapungkur oge punten. Para ajengan, para ulama, bahkan ulama pendeta tarekat Syekh Abdul Hasan Asyadili ieu dicarioskeun. Anjeunna teh hidupna mewah. Hidupna mewah dugikeun acuk teh ibu sadinten sakali teh gentos. Sadinten sakali teh gentos we. Sareng unggal dinten teh ngau minyak seungit. Pamoga eta teh. Minyak seungit teh nu mahal. Lamun anjeunna diladenan ku sabaraha pembantuna teh 16 pembantu. Eta ulama teh ulama kan nyareun ulama nya. Pembantu 16 pembantu anu ngikut ka anjeunna, anu siap mabantos anjeunna 16 pembantu. Anjeunna oge upami angkat-angkatan nganggo kuda teh 2. Mun ayeuna mah ngona mobil teh mobil anu awis mun ayeuna mah nya kapungkur nganggo kereta teh nu kudana 2. Kumaha hebatna anjeunna ku beungharna. Tapi anjeunna oge gaduh santri 6.000 santri dibiayaan ku anjeunna. Tah dina hiji waktos teh aya santri di Tunisia gaduh rerencangan sumping ka anjeunna miwarang ka santrina jang graji aya rerencangan bapak cek ajengan nu di Tunisia teh naon mama cenah cik angkat cenah ka ditu silaturahmi saha jenenganna ieu di pasiahan we Syekh Imam Abdul Hasan Asyadili sumping ka ditu anu disangki kota santri teh ulama teh jiga guruna keur mah miskin teu gaduh naon-naon di bumina teh nu akhirna sumping kadinya eta murang kali santri teh abdi piwarang pupun guru silaturahmi ka pangaresah teh lami kalamian ngobrol eta santri sareng Syekh Ibnu Hasan Asyadili bari uih amanat Syekh Abu Hasan Asyadili kamu janten murang kali santri eta yang dijakeunnya ka guru hidup tong cinta kana dunia. Olohok kata santri teh. Uih we ka Tunisia teh eta santri teh. Dianti-anti ku guruna teh. Amanati Imam Hasan Asyadili teh. Yang menawi cenah anjeun geus di Tunisia teh. Mohon anjeun teh ti Imam Hasan Asyadili teh mohon sampai atos ti anjeunna. Aya amanat teh ti anjeunna. Teu aya cenah mama teu aya. Enjingna sumping deui ditaroskeun deui yang sugan cenah aya amanat ti Abu Hasan Asyadili teu aya mama nah jeung anjeun dibukeun teu aya isin nyarioskeunana jalmi ulama agung nya teu naon disebutkeun ku itu ku Abu Hasan Asyadili yang masana di naon anjeun guru anjeun hubbud dunya nu akhirna mah dipaksa ditaroskeun ka eta barangkali santri hapunten cenah mama abdi teh teu wantun nyarioskeunana nah anjeun era cenah nyarioskeunana kunaon
nyata mama bilih raheut nya manah mama henteu sok we cari-carioskeun dicarioskeun we saur Imam Hasan Asyadzili kieu mama teh ulah cinta kana dunya ujug-ujug nangis ibu eta lain nyeri hati kulantaran cara masa biasa sandili tapi non kana kalakuan anjeunna kumaha cek anjeunna teh cek anjeungan eta teh kami geuningan cinta kana dunya mah rek ibadah teh inget kumaha can boga beas jadi keur Allah Akbar teh beas karek tahajud teh Allahu Akbar inget budak isuk can boga duit rek sakola duit jadi akhirna mah keur ibadah teh dunya we ngocoblak teh dina hate urang teh nangis eta Imam Hasan nah nu mawi dia teu sadayana jalmi anu beunghar buku dunya bisa jadi anu miskin bubut tah lamun tiasa nyanak dunyana seperti Imam Hasan Asyadzili teh gaduh murang kali 6.000 santri kangge naon digratiskeun sadayana terus Syekh Abdul Qadir Jailani ngagaduhan tanah di Mesir bikin kayana masih kene aya diwakafkeun kanggo sepuh-sepuh nu jompo wakaf anjeunna sabaraha puluh ribu hektar nya sabaraha hektar di Mesir masih kene aya wakaf dan kabeungharana sapertos kitu kangge agama gitu. Seueur para ulama anu balaleunghar tapi kabeungharana teh kangge naon kangge umat tapi henteu aya hubud dunya dinya teh hubud dunya ari Kangjeng Nabi henteu beunghar kitu Nabi urang teh beunghar ibu gonimah teh 1/5 na jeung Kangjeng Nabi gonimah teh naon harta rampasan perang eta teh ka Kangjeng Nabi eta teh 1/5 na teh eta Kangjeng Nabi setiap anu sumping ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah abdi teh prayogi damel naon resep anjeun abdi resep tani tuh gitu tuh aya cenah di ditu tanah pek ku anjeun garap sahektar tah dipasihkeun teh sumping deui sahabat ya Rasulullah abdi teh pakasaban hoyong damel naon damel ka biasa anjeun abdi mah cenah ngangon ya Rasulullah tuh domba urus 1.000 domba dipasihkeun Kanjeng Rasul teh tamun kitu tah kabeunghara teh can tangtu eta teh hubud dunya nu mawi di dieu urang teh lamun nanemkeun dina hate urang cinta kana dunya maka urang moal cinta ka Gusti nu mana da pilih urang teh lepat da can tangtu ka jamu nu beunghar pilih jadi ka urang anu teu gaduh hubud dunya teh aya cirina ari urang teh hubud dunia ta Nabi henteu cirina teh hiji bakhil jalmi anu hubud dunia mah cenah koret cap jahe merege hese buntut kasiran eta hubud dunia teh lamun urang aya panyakit bakhil pedit kitu pedit bari gaduh urang teh pedit eta jalmi hubud dunia jalmi nu beunghar sok berehan can hubud dunia bieung teuing urang teh gaduh artos 50.000 eta tatangi prayogi artos 5.000 jang meser paramek ieu jadi ieu cenah jadi mas akah hayang jadi paramek mana we cenah mutal 5.000 mana da dipasikeun teu gaduh cenah kagok 5.000 mau dibadikeun teh eta 5.000 kitu nya urang pan gaduh teu gaduh bakhil padahal gaduh urang teu masihkeun eta bakhil hubud dunya kitu. Jadi urang upami urang aya rasa bakhil dina hate urang koret kana harta anu aya bujeng-bujeng kana harta anu aya bujeng-bujeng dipasieun nu ageng nu alit teh bisa nampina. Namun berarti harta agengnya tapi nu leutik syukuran usykuril qalil hatta yakal kasir syukuran anu leutik heula saacan sumping anu ageng sok anu alit heula syukuran heula alhamdulillah ngaran kan nu ageng teh biasa syukuran Allah mal masih anu ageng nu leutik geuning teu bisa syukuran komo nu gede kareknya dibere duit 100.000 teh tapi kan ka eureun ngaji eta
kemudian diberi 1 miliar hari di pasien artos 100.000 1 juta ada eureun gaji teh simak ka mana ka ieu ka mana ka pasar baru naon Shopee karek boga duit 1 juta eureun gaji eta teh komo deui gaduh artos 1 miliar atuh geus moal salat oge muter we hampir jalan-jalan eta mana sur Allah teh Allah nu kuninga kana hatena gitu jadi kan ngabentenkeun hate urang teh aya panyakit umur dunia teh aya naon bakil koret eta aya panyakit umur hiji anu kadua cenah koma urang teh hukum dunia teh tapi teu tinggal penyakitna nu ngakibatkeun hukum dunia non koma tok teh koma teh hurufna 3 tok mim ain calawak kabehanana tok calawak pan buleun mim calawak ain oge calawak ta toma teh atasna naon ngarep-ngarep rezeki ti batur toma lamun ngaji teh sugan we meunang besek kitu nya toma eta teh sok sanjan aya ina kitu nya kada urang mah teu nya teh da aya ngan pilih boten pilih urang mah sok ngarep-ngarep rezeki ti batur tandana mun teh mah anu ngantunkeun teh beunghar da pinu nu tarang ngaji ngilu tahlilan nu beunghar teh nu syukuran nu beunghar tuh pinu eta teh kata teh nu ngana papai teh nu beunghar katanya pinu da bakal dibagi tapi nu teu gaduh teu damang nu teu gaduh ngantunkeun nu teu gaduh ada tara di hadiran naon mah libere cenah nah kitu berarti naon eta teh bet lobaan mungkin di antawis urang aya sifat toma aya pengharapan ka jami sugan we ngiluan tahlil ayeuna mah meunang meureun 100.000 dah sifat toma teh kitu leungit leungitkeun dina hate eta teh tos sumpun dunya rek dipasihan alhamdulillah teu dipasihan ge engkong innalillah alhamdulillah urang kudu pahala mata ayeuna mah lamun bari tahlil teh kasaha wae ibu ngadoakeun mah ulah dibatasi kanu beunghar hungkul kanu miskin ge kedah anu teu gaduh oge tadi dia nya eta anu sifat toma anu aya dina hate urang sifat hubud dunya janten sifat hubud dunya teh aya sifat toma aya deui sifat hirsu kadege naon hirsu teh kakademes pilih aya deui kademes ayanya eta teh hubud dunya eta teh kademes pan sagala dibawa geus tahlilan teh sagali canak eta teh aya arep di bumi masihan naon teh leuteun di payudun teh ieu diarasupkeun kana kantong kabehanana atup di bumi teh toloho ka mana beneran ikut teh meureunnya jadi ahli toharoh meureun ingat ka salaki ingat ka murang kali emut dibawa kabehanana arek nyanak cing ingat batur itu batur di tukang karunya teu kabagean hiji sewang atuh ieu dirara dikurang kabehanana rek nyanak mah hiji da batur ge harayangeun marawa teh da geus ditueun pribumi mah kitu kasananya batur ge harayangeun mangga dicanak brog urang ahbena dibawa ka imah teu didahar ayeuna kumaha mubadil karena kumargi dina hati urang aya naon sifat naon hirsu kademes tah lamun geus kademes teh moal mungkin di nu beunghar kademes nu beunghar ge aya ngan teu di nu beunghar ge aya itu korupsi nu korupsi begitu anu ayeuna korupsi na 200 triliun teh nah eta jamin nu korupsi teh nu gajihna 5.000 nu miliaran eta nu gajihna teh dan nu mau dia kademes sifat teh sifat hirsu tiasa aya di nu miskin tiasa dan tadi teh urang nyari nu miskin heula da urang tingkatan urang keun dan mikiran nu baleunghar make we tulisanna eta nu lain pan itu ulah aya urang keur mah urang miskin hubud dunia deui kitu keur teu boga teh jauh ti Allah ya teh eta hirsu riweuh dunia riweuh akhirat kitu aya sifat hirsu anu kaopat sirina teh kufur nikmat naon teu nampi kufur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten.
Lamun rek syukuran teh ulah ngantosan nu agung. Upami ibu kantos kasumpingan numbah bersama numbara main kan biasanya masihan teh 2000 katanya 2000 pasihan para main teh ya boga rezeki sabaraha 20.000 ini bara main pasihan 20.000 eta nu bara main ngadoakeun mun panjang mudah-mudahan ibu rezekina mudah dipanjangkeun yuswana dijembarkeun rezekina disakinah mawadahkeun rumah tanggana disehatkeun badanna panjang ngadoana eta tukang bara main teh di pasian sabaraha 20 ibu di pasian ku karaoke sabaraha sadinten ayan 20.000 aya teh ya langkung kirang langkung 50.000 aya nu 100.000 aya aya osok nganuhunkeun karaoke tara kumaha eta teu pernah kieu hatur nuhun Bapak di pasian teu pernah eta teu ngadoakeun nu bara main dulur lain babaturan lain anyar panggih harita tapi ngadoakeun panjang lebar pirage di 2.000 ari urang mah urang masih keneh keluarga masih ngejanten urang meukeun caroge urang da teu pernah nganuhunkeun alhamdulillah nuhun Bapak tos masihan ka mama atos 100.000 mugia Bapak dipanjangkeun yuswa mugia Bapak disehatkeun mugia Bapak sing panjang dodokna pan kitu nya ngadoakeun teh ka saean ka caroge pan semangat caroge oge milarina enjingna kumaha pan dipasihan deui ibu teh langkung ayeuna ibu teh nuhun ka caroge 100.000 enjing mah ngeunah caroge teh dibere tah 200.000 asal nganuhunkeun tapi mun acan-acan geus nganuhunkeun teh dipasihan atas 20.000 jang naon ieu 20.000 teu manggih teu mahi geus kitu mah caroge geus teu semangat saayana we heula syukur anu alit heula eta teh tanda urang kupur kana nikmat jadi kupur kana nikmat teh di antawisna urang teh kubut dunya cinta kana dunya geus moal cinta ka Allah teh enten rek kumaha cenah cahayaan hate jelema sementara gambaran dunya aya dina euteung hatena moal biasa dunya dina hate urang moal aya cahaya hate lamun aya hubbud dunya cinta kana dunya dua ulama am kaifa yarhulu ilallah wa huwa ma muqabilun li syahwatihi kumaha bisa deket ka Allah lamun nafsu kakurung ku syahwat naon ku syahwat teh kahayang syahwat teh eta teh ngahilakeun urang ka Gusti Allah syahwat jadi upami urang kahayang mah da ageung mah eueuh pan kitu da kahayang mah ageung mun teh mah boga hayang dibeli untuk manfaat oge jeung barangkali da budak ieu kan bae da budak mah jajan di warung pasian artos 10.000 padahal teu dipikahayang ku bakal ngresep kana naon kana cangkangna dibeuli we peser permen peser ciki peser sagala teh dipeser pas di imah da teu didahar eta teh syahwat tak urang teh kitu Bu ngagaduan syahwat teh ka hoyong ramal wareg ari syahwat kumaha cenah urang hayang caket ka Gusti Allah samentawis nafsu urang teh kakurung ku syahwat nafsu teh aya nafsu anu awon aya nafsu anu sae nafsu awon nu hiji nafsu al ammaratul bisu nafsu anu miwarang kana kaawonan nafsu ammarah ari nafsu aya nafsu mulhamah aya nafsu lawamah aya nafsu mutmainnah itu betenan nafsu teh lamun nafsu lawamah mah ibu nafsu teh nafsu urang umum
Lamun nafsu ammaratun bisukma nafsu anu midamel kana wirang orang kana kawonan. Mun emang urang cek nafsu teh asa urang gaduh harta asa pangakangna takabur disebutna. Lamun katol ibadah riya tah nafsu ammaratun bisu midamel ni orang kana kaawonan. Ni warang takabur, ni warang riya, ni warang sum'ah, ni warang ujub, dan teh nafsu nun ni warang kana kawonan. Tapi teh saya nafsu warang kana kawonan, aya nafsu baraka saya. Nafsu lawamah mah nafsu urang. Kadang getol-getol kan hoream. Kalau lawamah itu kadang kaluhur, kadang ka handap. Lamun babaturan saya getol tak kapangaosan. Lamun babaturan teh awon we. Poe ayeuna ibu teh sok rerencangan teh jeung jalmi tukang balanja, da isu teh hayang ka pasar we. Mau ka pangajian. Tingali babaturanana. Ka mana ayeuna teu ngaos ieu mah teh. Sidik-sidik baturanna resep ka pasar, da ngilu we ka pasar eta teh. Lamun dinten ayeuna ibu teh karesa ka pangajian rencangan jeung sok ngaos, jual di papai pangajian teh. Hidang we jadi ra. Kemarin cainana. Non marina urang teh non gaduh nafsu lawamah. Nafsu lawamah cek bahasa sepuh non awah gingsir itu. Awah gingsir gampang kapangaruhan. Awah teh gelo gingsir sakedeung gitu. Awah teh gelo gingsir sakedeung. Mun argi urang wih di Arab. Ngadak-ngadak dia orang Arab eta teh. Balik di Arab teh bahasa teh naam aywah we naam aywah. Bari mawa eta teh non nyanak emas teh runcung. Asa bae pang Arabna gitu nya. Terus di beja-beja ka batu ka ya emas Arab asli gitu kan. Ngadadak asa pang pinterna, asa pang Arabna, asa pang beungharna. Eta owah eta teh sakedeung leungit we hartana. Ingat deui we. Owah gingsir. Tah Imam Ghazali kantos ditaros ku santrina. Saur santrina, saur Imam Ghazali naros ka santrina. Barudak cing ari nu pangdeuketna naon cing kitu saur Imam Ghazali teh. Barudak ari nu pangjauhna naon. Barudak anu panggedena naon cing barudak. Barudak ari panggeurangna naon barudak. Barudak nu pangentengna naon. Eta murang kali ngajawabanna saya realistis. Cek barudak, cek murang kali santrina anu Ghazali. Saur Imam Ghazali barudak ari nu pangdeuketna naon. Numpang deket mah ieu rencangan abdi. Gitu kita nu gampang we. Numpang deket mah ibu abdi atuh. Numpang caket mah nya awak abdi ieu deukeut. Rupi-rupi jawabanana. So Imam Ghazali numpang deket mah maot kitu. Berarti saur Imam Ghazali begitu. Numpang caket teh naon ayeuna maut mati kematian. Ayeuna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyajjah. Jadi anu pangdeukeut mah sebenarnya maut. Maut teh maut lahir teh aya napas. Maut hate deukeut eta teh maut hate teh. Kumaha cenah urang teu eling ka Gusti Allah teh gampang. Pan urang rek eling mah hese ingat rek eling teh. Urang hayang deukeut ka Gusti Allah teh hese. Rek hayang getol tahajud, hayang getol duha, hayang baca sama campuran teh hese beleke teh kitu teh. Aya rek teu eling mah gampang. Matak maihan hate gampang, tinggal nonton na TV. Mengkolkeun kana TV, geus poho we salat witir teh. Eta geus salat witir geus dibiasakeun saminggu. Kumaha bakating aya bola da eureun salat witirna bola heula tah. Gitu ibu-ibu terang nonton bola oge Persib dari kitu ya. Kabita teh. Ayeuna peureun tah salat witirna. Geus dibiasakeun kurang teh kitu teh. Hese beleke ka maut hate nu sabenerna. Maut lahir ge sami. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyajjadah. Teu apa kesepuh teu murang kali. Teu sehat, teu sehat. Acara deukeut kan gitu. Tapi maut nu paling gampang nu cakepna pisan nya maut hate. Urang gampang ngawasan hayang hate teh, hayang tenang, hayang hirup hate teh. Da balik di pangaosan teh paeh deui hate teh. Loba maehkeun hate unggul da. Mata numpang caketna mah saeueung maut. Anu pangjauhna naon?
Barudak lupang jauh mana kayaknya mahnya itu presiden Amerika gitu. Jadi masalah alias dunia we kumaha sana Imam Ghazali lupang jauh nama waktu kamari itu nggak balik deh. Ibu tadi jam sabar ka dia jam 2 jam 1 balik deh mah eta waktu teh bayangkeun ibu teh kamari mah angkat kemuru palah teh ibu teh nyana kantong nyana nganggo acuh gamis rapi nah kantong terus di kantong teh Quran bayangkeun ayeuna poe ieu urang keur di mana keur di bumi kantong disimpen acuh di lahan deui acuh nu rapi biasa teh eta kajadian nu kamar teh moal balik deui eta teh hajatun kamari teh pada melan saya urang upami urang teh diperbaharui moal muih deui eta teh jadi urang meningkatkeun kasayang ya kan lamun ngemot-ngemot kamari jeung kamari itu pangjauhna moal balik deui kalah kumaha oge hayang tobat mungkin ditampi keneh maka kesempatan ayeuna urang mah nampi kana papasten ti Gusti Allah ujian ti Gusti Allah teh ngan sakali daerah media upami ibu di sekolah murang kali blok murang kali teh rankingna teh ranking ka 20 tina 20 hiji jalmi itu ya sih paneuri eta murang kali teh rankingna 20 kan belat tuh murang kali teh ujian teh di sekolah teh ya bisa-bisa ujian teh tapi lulus non sabab udah lulus remedial non remedial teh diulang ngulang seberapa kali karena lulus dan orang kali teh ujian di mana di sekolah hari ujian hidup mah ibu mulai ulangan lulus entong lulus lamun urang jadi jalmi beunghar diuji Gusti Allah teh lulus geus moal salamat diuji jadi pamimpin lulus geus moal salamat diuji jadi nu miskin lulus geus moal salamat eta ujian ti Gusti Allah jalmi nu beunghar diuji Gusti Allah kumaha cara beungharna keberehan korek kana beungharna teh lulus teh jalmi nu miskin diuji Gusti Allah sabar teh jadi miskinna teu sabar teu lulus moal remedial jadi jalmi anu anu gaduh pangkat nyaan teh ka masyarakatna teu lulus teu nyaah teu lulus eta teh neraka bagianana jalmi masyarakat teu deka taat karo jeung pamimpinna sami teu lulus jalmi nu pinter teu ngamalkeun kana ilmuna teu lulus eta ge jalmi nu bodoh teu dek ngaji teu lulus kan loba jalmi teu lulus eta teh geura tol ibadahna mah tapi ngaji mung eta teu lulus eta teh keur diuji pan rumaos urang teh bodoh anu bodoh mah kedah kumaha kedah tolak kedah milari ngarumaoskeun urang bodoh tan nu bodoh mah dipuji ku Gusti Allah teh naon daek ngaji teu nu bodoh mah kitu lamun jalmi nu ulah ajengan ulama daek ngajarkeun teh kana ilmuna lamun teu daek ngajarkeun berarti diuji teu lulus neraka bagianna nu bodoh ge diuji anu bodoh kersa anjeun lari agak ilmu teu kersa tah teu lulus eta teh remedial teh ulangan kantun urang naros ari urang keur diuji naon ayeuna nya beunghar atau beunghar berarti miskin lamun urang miskin berarti sabar beunghar atau beunghar lamun pintar atau pintar orang bodoh berarti diuji bodoh urang kana naon kadah tolak kadah milari ilmu gitu urang keur diuji bodoh kitu kan kitu urang mah urang teh keur diuji Gusti Allah lamun teu lulus moal bisa 2 kali ujian Gusti Allah. Teras Imam Ghazali taroskeun deui ada panggedena naon nu panggedena teh nyata syahwat nafsu mah ibu kajeteng budak leutik wani we kan gede oge dan nafsu kerban barangkali teh keur budak leutik diheureuyan ku bapak-bapak wadah tamah nafsuna naek ka luhur awas ya ku aing ngabarengan nyebutkeun ngaran budak leutik eta sabab bapak kepating ambek urangnya wani eta ya kan Bagaimana non kuba kating nafsu itu. Jadi mata nafsu mah agung. Nafsu agung. Aya nu berat. Saur Imam Ghazali, naon nu beratna ka murangkali saja teh. Nu berat teh nyata amanah. Eta amanah. Nampi amanah urang teh berat. Amanah di saha? Amanah di Allah.
inna aradna amanata ala samawati wal ard fa abaina ayyahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalahal insan. Gitu kan. Budak amanatnya. Catat dipasihkeun ka gunung nolak, dipasihkeun ka langit nolak, wa hamalahal insan. Nah itu urang. Jadi urang teh nyepeng amanah. Abot eta amanah teh. Nupang abot-abotna. Amanah urang jadi bojo, amanah yang urang kali sareng caroge urang. Amanah caroge, amanah jangan urang kasar ka istri sareng ka urang kali urang. Amanah pamimpin ka masyarakat. Eta amanah hukum. Amanah urang teh abot pisan. Anu pangringana naon? Sore Imam Ghazali, nu pangentengna mah gampang. Naon? Ninggalkeun salat pangenteng. Anu pangenteng-enteng di alam dunia cenah cek Imam Ghazali, nu pangenteng mah ninggalkeun salat. Sok tinggal. Ibu ayeuna sasih Ramadan angkat ka Surabaya. Kajen teuing merekatkeun teu buka. Kulantaran urang saum ge sasih Ramadan. Tapi pas nalika urang eureun salat mah eureun we salat teh. Soalnya non setan masuk kadang-kadang jadi supporter karena sholat, karena puasa teh anjing puasa dahar we gitu setan teh kadang supporter. Kurban tabung har koret kurban kayak gitu cek setan teh. Umroh cek setan minta umroh haji cek setan teh gitu jakat ngan cek setan ulah salat teh gitu tong salat nah ini pahalana loba eueuh salatan itu boga pahala. Jadi lamun teh makana ibadah sanes setan mah jadi supporter, tapi karena salat mah dirungkatkeun kumaha salat orang teu salat. Seur jalmi anu perwasa tapi teu salat moal aya pahalaan. Seur jalmi aya ibadah haji jeung umroh teu aya pahalaan. Nah teu diperhatoskeun salatna. Manasik teh ngurilingan Ka'bah we tawaf dibahas teh sa'i bolak-balik eta manasik teh ari kumaha jamak takdim ngosor salat kumaha ilmu teh dibahas ngabahas eta we ngulingan Ka'bah tawaf teh jeung sa'i mun umrohnya haji ge ayeuna eta we cicing di Arafah teu dibahas kumaha salat ngodok salat jamak takdir salat kumaha cara wuduna upami urang madzhab Syafi'i di itu madzhab Hambali kumaha cara wuduna kan benten urang madzhab urangnya Imam Syafi'i Imam Malik kumaha dibahas kada dibahas teh masalah salat da seueur anu teu dibahas masalah salat nu penting mah ibadahna we cenah hajina umrohna salat teh dibahas. Nah boga we pahala umroh gawe pahala haji ngan moal jadi dangdananeun nol we kabehna da salat. Seur jalmi anu naik pesawat di mana cenah urang can salat tadi teu merhatikan kana salat anu penting mah ibadah we salat henteu kan kitu jadi teu dibahas mata pangenteng ninggalkeun salat kada eta teh lahirna dina syahwat ngakibatkeun syahwat urang hilap ka Gusti Allah kana hate urang. Anu salajengna hate urang teh moal tiasa didamel dua perkara. Naon margina urang poho goflah andik billah. Hilap ka Gusti Allah. Sareng Kanjeng Rasul, ana indal dhanni abdi wa ana mauhina yadkhuluni. Wa an adkurna fi nafsi indakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa indakarani fi mala'i dakartu fi salati khairun fi mala'i khairun minhu wa in taqarraba minni shibran taqarrabu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Saur Allah kami teh kumaha panyanggah hamba kami upami urang nyangka ka Gusti Allah sae Allah ge nyangka ka urang sae gitu. Lamun urang awal ka Gusti Allah ge gitu sama janten urang kadang-kadang husnudzon we ka Gusti Allah upami urang ngadoa ka Gusti Allah cek urang teh moal ijabah penting mangangkat leungeun we formalitasnya semua
Cing ibu teh amin amin bakal diheureukeun ya amin 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 gitu teh teu aya kahoyong usi ijabah teu apa ini hati urang teh nyawa ngalaleukeun tapi lamun dina urang teh bakal diijabah bakal eta teh kumaha kain urang upami urang dina hati diri urang inget ka Gusti Allah teh inget kana diri lamun teh mah urang inget teh diri seueur kaum manusia Allah bakal ingetkeun ka kaum kelompoknya rombongan anu seueur golongan malaikat lamun seueur teh badanna dina atosan upami urang teh emot ka Gusti Allah berjamaah jadi upami urang ingat ka Gusti Allah maca Yasin di masjid berjamaah zikir berjamaah sholawatan berjamaah teu nyalira lamun nyalira Allah ge teu nyalira mun teh mah berjamaah seseueuran gitu nya kemudian ayeuna maca tahlil berjamaah maca shalawat berjamaah maca yasin berjamaah Allah ge emut ge jeung jamaahna hartosna jeung para malaikat makhluk-makhluk Allah teh emut ka urang ayeuna berjamaah ngaos berjamaah ngaos maca wiridan zikir sholawatan Allah sareng malaikat oge kitu emut orang seperti wa in taqarraba minni syukron lamun teh masa jengkal urang nyekatan ka Gusti Allah sadaqah saja ya sabah masa ieu sasiku lamun sasiku Allah teh urang nyekatan ka Gusti Allah bakal nyekatan sadaqah lamun 1 meter 10 meter teh kitu Allah teh mun teh mah urang nyekatan ka Gusti Allah teh bari papah Allah mah bari lumpat tah langkung Allah nyakatan ka urang upami urang emut ka Gusti tah urang emut ka Gusti Allah teh punten ulah dina salat unggul tapi dina sagala aktivitas urang kedah emut ka Gusti Allah padkurum tikron tapi dah kedah dilatih kecekap tulisan unggul kedah aya latihan emut ka Gusti Allah teh dikir kulisan sareng ku hate mah di masjid da bagianana dikur ku hate mah tah keur urang keur ngobrol nuju dagang ku hate ulah baceok subhanallah keur dagang eta subhanallah Allah subhanallah bari dagang eta teh meunang eta jadi fitnah eta teh ieu bicara dagang haur wiridan di masjid wiridan mah hate upami kereta mah hate ka kamari tukang bus ningganya tukang bus supir bus nyanak tas teh ditaruh sanesan eta jangan hitung naon cenah make kitu kan aya tas cetrek namanya sampai ini teh kan ieu mereka kan subhanallah eta teh supir eta bus eta teh nah teh hese nah teu disada cenah di sana pan hate ngawara hate pan teu karaos ditu geus menang sarebu rek sholawatan cek hati ulah dilisankeun eta teh ulah bohong kada dilatih eta teh teu kamu praktek kada dilatih mata pelatihan teh yang ngonon teu cekap kul panangan kada geus teh kada pan beunang beunang watas nya pan sareng-sareng kada cekap ku panangan oge wiridan teh ieu 3 ieu 4 ieu cenah ieu 3 jeung 3 teh 5 Ji 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teh 7 jeung 7 14 jeung 14 ieu 5 8 jeung 5 tilu ieu teh subhanallah alhamdulillah akbar atos cekap di atang kieu ge tapi penting otas teh bisi poho ku alatnya oh ieu urang teh geus keur tasbih ai tasbih jang naon panjang wiridan tasbih teh ingat cetrekeun we subhanallah kan kitu ya urang teh keur jalan-jalan imet nah ulah ku tasbih geus modern cetrek teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dari salat Fatihah salat nariyah hate we ulah disadakeun bisa jadi fitnah anu sanes hate we cetrek kelompok dina mana kana teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dina hate eta teh nyarios teh lamun di sadana mah engke di majelis di masjid keur dagang cetrek aya nu naadangan alhamdulillah hate urang nu maca shalawat
nganu enteng nu ditampi ku Allah manu gampang ditampina bari kekayaan lagu hilap jeung eling selawat janten anu sanesna mah kedah konsen tapi lamun sholawat mah punten bu sholawat mah urang bari heuleuy ge ditampi maoskeun sholawat mah lamun dikir nu sanes mah kedah konsen fokus tapi lamun sholawat mah tah sholawat seperti dinyanyiikeun ya eta ge ditampi bari heureuy maksudna bari heureuy ya teh ditampi wa sholawat mah sok bari heureuy oge Kangjeng Rasul nya hebatna sholawat lah kitu bari dinyanyikeun bari digerenteskeun bari dikumahakeun ka sholawat mah di mana-mana oge sholawat mah ditampi ku Allah ku Kangjeng Rasul diwalar Kangjeng Rasul sok sanajan urang dina ngaosna teu hadir teh gitu eta hari diutamikeun mah dina zikir nalika urang dina waktu senggang atasna dina kayaan sanes fokus di masjid di pasar di warung di sawah sholawat teh hate urang kumaha salat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hate urang teu pohok lamun hatena kosong di sana teh nu ngucapkeun naon awon we dina lisan teh rugi deui untung deui masalah hutang we kaluarna teh bisa teh da aya ucapan-ucapan kumaha kagungan Allah teh bagi hatena tos kotor tak kadah dibimbing nah cenah urang teh teu bisa kumaha bisa urang papangih jeung Allah lamun urang masih kena teu eling ka Gusti Allah moal tiasa Allah nyampeurkeun ka urang ari urang teu eling mah urang kadah emut heula ka Gusti. Terakhir kaifa yarju ayyab hamadatul israr wa huwa lam yatub min hafatihi Uma bisa ngarasakeun rahasia pangeran lamun can bisa tobat tah ieu urang teh kedah tiasa tobat supaya tiasa terang kana agungna Gusti Allah urang teh diulem hoyong terang ka mana ahengna istana presiden moal tiasa upami urang teu ngabersihkeun diri urang upami teh mah urang diulem ku geden teras urang teh kaditu teu ibak heula manis moal tiasa compang camping da kumaha carana ibak heula anu hacut anu rapi kan kitu urang teh bari diulem ku Gusti Allah teh moal tiasa kumaha kedah ibak heula ngabersihkeun ka ibak teh disebutna tobat ka Gusti Allah. Kumaha urang hoyong tiasa terang kana agungna Allah upami urang can mandi heula. Hoyong terang kumaha nikmat Allah agungna kersani Allah Subhanahu wa taala tiasa lebat kana mana urang kedah tiasa tobat ka Gusti. Nah, ieu tadi sebutkeun kumaha hate tiasa midamel dua perkara hate urang moal tiasa midamel dua perkara upami urang cinta kana dunia urang moal cinta akhirat upami urang cinta akhirat maka urang bakal ninggalkeun kana cinta kana dunia dina hartosan sanes ulah milari dunia tapi ulah dipika cinta wallahu a'lam. Al-Fatihah.